ngutip tina salah sawios kitab Matan Zubat karya Tuan Musannif Ibnu Ruslan. Didinya dipertelakeun yen ta'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasal. Yen jalma alim anu teu bisa ngamalkeun kana elmuna nyaeta bakal disiksa leuwih ti heula tibatan jalma nu sok nyembah berhala. Ternyata ieu kutipan tina Matan Zubat ieu kiwari seueur pisan disalah persepsikeun ku para ustad dina ngadugikeun ka jamaah. Sabab ku salah persepsi ieu anu nyababkeun seueur pisan kiwari jalma muslim alim ngaji, alim tolabul ilmi, ku sabab resikona eta tadi bahwa anu berilmu di mana teu ngamalkeun bakal cilaka luar biasa. Ternyata mu'adzabun min qabli ubadil wasan dirinya nyaeta diheulakeun tibatan nu sok nyembah berhala dengan maksud diheulakeun didinya ku sabab ringanna eta siksaan. Lain ku sabab luar biasa beratna eta siksaan, tapi ku sabab ringanna nu matak diheulakeun. Kitu sabab ari jalma muslim eta ngabogaan minimum 3 tugas dina beragama ieu. Nu kahiji manehna nganut kana agama muslim, anu kadua manehna daek tolabul ilmi, daek ngaji, anu katilu nyaeta daek ngamalkeun kana elmuna anu geus diaji. Namun misal manehna geus Islam, geus ngaji tapi can ngamalkeun, berarti manehna geus gugur 2 kewajiban. Tapi lamun manehna geus Islam kemudian mau ngaji dengan alasan cieun teu bisa ngamalkeun, berarti nu gugur manehna kur karek hiji nyaeta karek Islam. 2 kewajiban deui can gugur gitu. Tapi lamun misalna geus Islam tuluy geus ngaji tapi can bisa ngamalkeun, manehna geus 2 kewajiban gugur. Hartina berarti leuwih ringan dosana tibatan kur jadi Islam hukum, tibatan kur ngaji hukum. Mantakna fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasal. Maksud diheulakeun siksaana didinya teh sabab kuringan-ringana matak diheulakeun gitu. Ayeuna terjadi di masyarakat loba pisan apa nombong ngaraji. Kira-kira eta salah saha coba? Mungkin karena diedukasi ku persepsi anu salah tentang hukum dina ngamalkeun ilmu, ku sabab disaring sieunan nya atuh wajar ulah aneh lamun kiwari loba pisan jalma muslim anu arambung ngaji, arambung thalabul ilmi dengan alasan nyaeta sieun teu bisa ngamalkeun gitu.